Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 7? Mugia dina danget ieu urang sadaya ditang tayungan ku Gusti anu Maha Suci. Dina pangajaran anu kahiji ieu, materi anu seja dipedar nyaeta ngeunaan paguneman. Urang salaku manusa diciptakeun ku Gusti Nu Maha Suci dipaparin kamampuh pikeun nyarita. Nah, nyarita eta maksudna pikeun ngayakeun interaksi atawa komunikasi jeung jalma sejenna. Nah, eta komunikasi teh tangtu aya dina wangun paguneman. Malah sigana waktu keur nyorangan oge, urang osok guneman ka diri sorangan. Nyaeta nu disebut galecok dina jero hate tea. Nah, sarengsena hidup diajar ngeunaan paguneman, hidup dipihareup ngawasa ngeunaan eusi teks jeung ngaanalisis teks paguneman, ngarjentrekeun aturan ngeunaan basa Sunda dumasarkan tata krama basa Sunda dina paguneman, jeung nyusun teks paguneman atawa gunem catur. Ayeuna saacan dipedar ngeunaan naon paguneman, pek ku hidup tengetan heula contoh paguneman anu seja dipintonkeun. Wilujeng nyakseni. Nuju gogoy, Pak. Ya eta, ieu teh kaselek neng. Mangga linggih, Pak. Watos ngadugu eta tadi. Tadi nama nangtung teh sieun katinggalun beus neng. Oh, da geusna ge lami, Pak, lirena. Dupi Bapak bade angkat ka mana kitu? Eta neng. Rek yang baru udah di Jakarta. Oh, nuju teu darangan, Pak. Lain bapak teh rek minta balik maranehna. Bapak teh sieun eta di kota Depok teh aya beja. Loba nu menunggu corona kos di Wuhan. Oh, muhun anu di Wuhan di Cina teh nya, Pak nya. Muhun sih. Inggris abdi oge. Eta narekabna ni sakedet netra geuninganan, Pak. Nya eta bapak marek nitah balik barudak ka kampung we. Bisi ka baru nepi ka Jakarta eta virus. Oh, muhun Pak, sae. Geuninganan dina warta ge tos dugi ka Itali. Eta nu kata rajangna oge miseueur geuninganan. Ih, Tah, kata mama eta mendingan cek nabi ge aya penyakitna mending dijauhan neng. mohon Pak, leres pisan eta teh. Sapertos nama itu bus anu bade ka Jakarta, Pak, parantos sumbing. Mana? Oh, nya geuninganan tuh. Ayo neng. Bapak teh heula nya, pasti katinggalan beusna nya. Oh, mohon Bapak mangga. Nah, sabada hidup ngabandungan tadi contoh paguneman, pek ayeuna bandungan ku hidup pedaran materi ngeunaan paguneman. Paguneman asal kecapna tina gunem anu ditambahan ku rarangken hareup atawa awalan pa jeung rarangken tukang atawa akhiran an. Sedengkeun guneman sorangan atawa gunem catur mibanda harti ngomong silih tempas atawa badami. Maksud silih tempas teh pabales-bales. Jadi paguneman bisa dihartikeun wangun komunikasi basa anu sifatna timbal balik atawa silih tempas teh di antara dua urang atawa leuwih. Ku kituna paguneman diwangun ku sababaraha unsur. Unsur anu kahiji nyaeta palaku paguneman, ngawangku panyatur anu nyarita jeung pamiarsa atawa anu diajak nyarita. Unsur anu kadua disebut eusi paguneman, nyaeta ngawangku maksud jeung jejer dina hiji paguneman atawa inti dina wangkongan tea. Unsur anu katilu nyaeta suasana paguneman, nyaeta sifat keayaan dina waktu lumangsungna paguneman.
Nah, waktu guneman teh sifatna formal, informal, akrab atau akur atau parasea jeung sajabana. Dina ngalakukeun paguneman aya sababaraha hal nu kudu diperhatikeun ku hideuk. Di antarana nyaeta basa anu digunakeun kudu mantes, merenah, luyu jeung nu diajak nyarita. Anu kadua, sikep dina waktu ngalakukeun paguneman. Hartina, dina mangsa ngawangkong, sikep urang kudu sopan, merenah jeung daria, boh dina nyarita atawa dina ngaregepkeun caritaan batur. Ketinggalan oge, lamun nyarita ulah bari barang dahar atawa bari barang gayem. Anu katilu, nyarita kudu bentes jeung antare. Maksudna, sorana kudu wajar henteu ngagerenyem atawa cowong gogorowokan. Sangkan dipikaharti naon-naon anu disepikeun ku urang ka batur. Sedengkeun anu kaopat nyaeta eusi guneman kudu nyambung. Maksudna henteu mengpar tina jejer wangkongan atawa guneman. Kalima nyaeta ngagunakeun lentong anu merenah, pasemon nyarita, jeung rengkuh atawa sikep awak salila nyarita. Hal eta gumantung kana eusi caritaan atawa eusi guneman. Anu pamungkas nyaeta henteu motong atawa nempas omongan atawa caritaan batur. Di tatar Pasundan, basa anu digunakeun waktu nyarita atawa ngawangkong kudu mantes, merenah, luyu jeung saha anu diajak nyarita. Kukituna hal eta raket patalina jeung anu disebut tata krama basa Sunda. Tata krama basa Sunda atawa undak usuk basa Sunda nyaeta panta-pantana basa atawa tingkatan-tingkatan makena basa. Biasana digunakeun atawa dipakekeunana diluyukeun jeung kaayaan umur, kalungguhan atawa kedudukan sarta situasi anu nyarita. Naon tujuanana make aya undak usuk basa? Nyaeta pikeun silih ajenan atawa silih hormat antara anu nyarita, anu diajakan nyarita, jeung anu dicaritakeun. Krama basa Sunda atawa undak usuk basa dina hirup kumbuh sapopoe anu dipikawanoh tur digunakeun biasana aya 3 ragam basa Sunda. Anu kahiji nyaeta ragam basa Loma. Basa Loma atawa basa kasar biasana digunakeun ke kababaturan anu satata atawa sasama, bisa wae ka jalma anu wanoh atawa geus akrab. Anu kadua nyaeta basa sedeng atawa basa lemes keur sorangan. Biasana basa eta dilarapkeun keur ka diri sorangan upama nyarita ku basa lemes atawa pikeun nyaritakeun sasama kasaluhureun. Tujuanana nyaeta pikeun ngajenan. Anu katilu ragam basa lemes keur batur. Ieu biasana digunakeun lamun nyarita ka nu saluhureun jeung pikeun nyaritakeun saluhureun, boh pangkatna, boh kalungguhanana, atawa digunakeun dina waktu suasana resmi. Basa lemes oge biasana dilarapkeun ka jalma anu can wanoh atawa loma. Toh, indit ti imah teh 6:30 tapi angger we kaberangan, cek Dudi kadadan. Didinya digunakeun kecap indit, kusabab antara Dudi jeung Dadan nyaeta babaturan anu satata atawa wanoh. Anu kadua contona mios teh tabu 6:30 abdi kadadan heula, cek Dudi ka pamaman. Didinya digunakeun kecap mios, sabab Dudi nyarita kasaluhureun nyaeta pamaman. Katilu contona ibu bade angkat ayeuna ka Cimahi teh, cek Arman ka Bu Selfie. Angkat dilarapkeun ku Arman sabab Arman nyarita kanu saluhureun nyaeta Bu Selfie. Di zaman modern kiwari, gunem catur dilarapkeun oge dina kagiatan nelepon. Tangtu gunem catur dina waktu nelepon beda jeung gunem catur secara langsung. Nah, enggoning nyarita dina telepon aya tata krama atawa aturan-aturan anu tangtu.
Anu kahiji dina waktu muka caritaan tepikeun salam pamuka. Sa anu nepikeunana? Nyaeta anu nelepon. Anu kadua tepikeun identitas anu nelepon. Anu katilu nanyakeun identitas anu ditelepon. Anu kaopat dina waktu nepikeun maksud telepon, caritaan atawa omongan kudu ece, singket, tur merele. Anu kalima, basa jeung lentong anu digunakeun kudu sopan tur merenah. Dipahing pisan kekecapanana henteu luyu jeung tata krama basa Sunda. Tuluy, hal anu ditepikeun ngaliwatan telepon kudu nu penting wungkul. Sabab lilana nelpon bakal mangaruhan kana waraga nelpon atawa pulsa anu digunakeun. Tah, enggon nutup caritaan, urang kudu sanduk-sanduk nganuhunkeun atawa menta hampura ka nu ditelepon. Pamungkas setinggaleun dina nutup telepon ucapkeun oge salam panutup. Edaran anu pamungkas sacara tinulis wangun guneman atawa caritaan ti panyatur biasana ditulis ngagunakeun kalimah langsung. Nah, kalimah langsungna sok aya dina jeroeun kekenteng atawa tanda kutip. Bagian kalimah saluareun kekenteng mangrupa palaku jeung pagaweanana. Contoh, ari itu buku saha? Ilyas nanya ka Rani. Nah, ari itu buku saha itu disebut kalimah langsung. Ilyas nanya ka Rani itu kaasup kana bagian kalimah anu mangrupa palaku jeung pagawean. Nah, rupina cekap sakieu bae pedaran ngeunaan paguneman. Mugia hidup paham kana materi anu dipedar bieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.